مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha amardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i wassolihin wa ali kullin wa ashabi kullin wa ila arwahi abina Adam wa ummina Hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin. Sayyidun lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'i sahabati wal ghurabati wat tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sayyidun lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il ulama'il 'amilina wal musannifina wasyuhada'i wassolihin wa ila arwahi jami'il ahli turuqi kullihim khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Sayyidun lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina ghafarallahu dzunubahum wa sayyi'atihim wa rahimahumullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat barriha wa bahriha ghafarallahu dzunubahum wa sayyi'atihim
warahimahumullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi balighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anis sahabah, Ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana, Ya Rabbi ballighna nazuruh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi takshana binurih, Ya Rabbi hifdanak wa amanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waskinna jinanak, Ya Rabbi ajirna min adabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warzuqna syahadah, Ya Rabbi hidna bis sa'adah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih, Ya Rabbi waqfi kulla mu'zi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa', Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kalayan dan Allah anu kasifatan kudrat sareng iradah
urang sadayana tiasa rimungkulung dina raraga tolabul ilmi anu mana tolabul ilmi teu aya batasan waktu, teu aya batasan yuswa. Salami ruh masih aya dina jasad, salami eta urang sadayana wajib pikeun milari ilmu. Pamugi tolabul ilmi urang nu atos sing janten tolabul ilmi anu sah, makbul, makjur mungguh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sareng salam pamugi salamina ku Allah ditambih-tambihkeun ka panutan alam habibi wa habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para kulawargina anu saruci, ka para sahabatna anu sajati, malah mandar dugi ka urang sadayana salaku umatna anu insyaallah turut tumut kana ajaran mantena ti ayeuna dugi ka kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan wargi-wargi urang, sepuh-sepuh urang, guru-guru urang anu dina saah ieu nuju kirang sehat. Mudah-mudahan sainggalna ku Allah dipapari nanti kesehatan sakumaha bihara-bihari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu nu kusung kuring dipihormat anu ku Allah dimuliakeun, urang neraskeun hanca diajar sesarengan nyata kita unggul dulu zen. Unggul dulu zen. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Aliyun radhiyallahu anhu yaqul, wa kana jeung kabuktian saha Aliyun Sayyidina Ali radhiya mugi ngaridoan saha Allah Gusti Allah anhu di Sayyidina Ali. Yaqulu eta yaqulu ngadauh Sayyidina Ali, saur Sayyidina Ali, sarru khisalir rijali ari panggoreng-gorengna pirang-pirang sifat lalaki, ari panggoreng-gorengna pirang-pirang sifat lalaki, eta khairu khisalin nisa'i pang alus-alusna sifat-sifat pirang awewe. Al-bukhlu tegesna sifat koret, wazahwu sareng ujub, wal jubnu jeung borangan. Fa innal mar'ata mangka sanyana istri, ida kanat di mana-mana kabuktian itu mar'ah eta bakhilatan koret, habidot mangka ngaraksa itu mar'ah, malaha kana hartana itu mar'ah, wa mala zaujiha jeung kana harta salagina itu si mar'ah. Wa idza kanat jeung di mana-mana kabuktian itu si mar'ah eta majhuwatan mumede, istan kapat mangka narima kacegah itu si mar'ah, antakallama tina ngomong kulla ahadin kasaban-saban jalma, bikalamin kalawan caritaan, layyinin anu lemes, muribin anu matak jadi fitnah. Wa idza kanat jeung di mana-mana kabuktian itu si imro'ah si mar'ah eta jabanatan borangan, parikot maka sieun itu si mar'ah teh min kulli syai'in tina saban-saban perkara, palam takhruj maka moal keluar itu si mar'ah min baitiha ti imahna itu si mar'ah. Watakot jeung ngajauhan itu si mar'ah mau diatuhami kana tempat pirang-pirang, kana pirang-pirang tempat fitnah, khifatan karna sieun min zaujiha ti salakina itu si mar'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Hanca dina wengi ayeuna nyaeta Sayyidina Ali ngadauhkeun
Sarru khisolir rijal khairu khisolin nisa. Maksudna teh kumaha? Di lalaki mah goreng sifat korete tapi di awewe mah halus. Di lalaki mah goreng tapi di awewe mah halus. Di lalaki mah sifat gumede teh goreng tapi di awewe mah halus. Borangan di lalaki goreng tapi di awewe mah halus. Maksudna saur Sayyidina Ali lain artina koret alus, maksudna upami teh mah hiji istri anu tos gaduh caroge tuluy koret. Maksud koret di dieu karena teu aya idin ti caroge. Matak ibu-ibu pangrugi-rugina lamun boga minantu koret. Jadi budak ibu teh lain teu hayang mere ngan kusalakina ulaheun. Hartos. Sebab naon? Istri mah tetep kudu aya izin ti caroge sekalipun rek mere ka indung. Mata di dieu ibu-ibu kudu pinter-pinter. Mun urang inget ka kolot tapi salaki urang koret tahan ijinan mun rek mere ka kolot teh asal duit nu sorangan we. Itu asal duit nu sorangan. Jadi jang lalaki mah koret teh goreng. Sifat koret teh, tapi kangge istri mah halus. Maksudna istri koret di dieu teh karena teu aya widi ti caroge. Rek sodako, rek nyieun kaalusan, tapi teu aya widi ti caroge, tah halus jang awewe mah. Tapi lamun jang lalaki sifat koret teh bahaya goreng. Maka maksudna sarru khisolir rijal khairu khisolin nisa. Paari pirang-pirang sifat anu goreng di lalaki di awewe mah eta teh jadi alus. Maksudna karena eta istri teu aya idin ti caroge sekalipun rek mereka kolot maka wayahna teu meunang. Wajahu jeung sifat gumede di lalaki goreng tapi lamun aya di istri alus. Tujuanna naon? Maksudna ulah nepi ka ibu-ibu gaduh caroge tapi ngobrol jeung pameget teh ku lemah lembut, lemah gemulai, nepina engkena bakal jadi fitnah. Maka di dieu bahasana watakot mau diatuhami. Ai ngobrol jeung salaki tarik sorak teh. Ai ngobrol jeung lalaki sejen kuat lemah lembut. Nepi ka batur teh aya naon gitu istilahna. Peraosana teh aya ser-seran gitu tah eta janten fitnah. Mun erek ka salaki lemah lembut mah ka lalaki sejen sing tarik mun aya nu nanya teh. Jeuh bade ka mana? Bade ka anu menikat kitu ngajawabna teh. Atuh jadi minang diheureyan ku lalaki teh. Tapi coba lamun ditanyana, "Ceu bade ka mana?" Ka ditu ningkir tuh. Anu ulah teh lamun ka salaki kitu teh. Ai ieu mah ka salaki kuat ka tarik sorak teh. Ari ka salaki kuat ka kasar, ari ka lalaki sejen lemah lembut. Ta eta teh mau diatihami bakal jadi tempat fitnah. Dalam arti bakal jadi fitnah. Sok ibu-ibu sing lemah lembut ngan ka salaki. Mun kanu sejen kakara. Maka di dieu maksudna wa idza kanat majhuwatan istanqafat antakallama kullu ahadin bi kalamin layyinin muribin. Jadi sifat gumede di istri anu tos gaduh caroge maka alus. Maksudna gumede ka salaki sejen. Mun aya nu nanya, mun aya nu ngaheureyan mah komo gitu nya. Nah, maka sae nama gitu. Yang istri upami teh mah aya nu naros, aya anu naros pameget. Anu mana pameget eta teh sanes caroge. Maka jawaban teh ulah make bahasa anu mana? Ulah make bahasa layinin muribin, ulah nu lemah lembut. Sabab bakal jadi fitnah mun ka caroge nembe kedah lemah lembut. Jadi mun aya nu naros teh mah sing tarik. Itu mun aya nu naros teh jawabna teh. Sabab bisi jadi fitnah. Pan ke ge nu nanya horeameun deui, itu maksudna mah.
kamari ge ditanya jawabanna teh nyentak cenah kitu. Namun ka salakina kudu lemah lembut. Ari ka lalaki sanes mah anu dikhawatirkan terjadi fitnah gitu di antawisna teh, maka judes teh sebetulna alus jang istri anu tos gaduh caroge. Ari nu can gaduh caroge mah ulah judes teh. Coba bukti lalaki embungeun. Itu ieu mah jang anu tos gaduh caroge. Judes ka lalaki teh alus. Ieu mah ai ka lalaki sajen meuni make perasaan ngobrol teh. Asal ai ka salaki sorangan kok kaedan bahasa teh. Itu eta teh kenging gitu. Maka bila mana istri ngagaduhan sifat gumede, nyaeta tujuanna gumede teh lain rek sombong maksudna. Nyaeta kusabab kurang tos gaduh caroge, cek ibu-ibu teh jadi mun ka lalaki nu sanes jangan terlalu terbuka. Itu dina sagala rupina teh. Upami anu teu acan mah teu ulah judes teh gitu, mungkin bisi eueuh nu milih. Mata disebutna ge neng jabaniyah. Neng jabaniyah teh nu kumaha? Nu seurina teh seminggu sakali gitu. Judes kitu wajahna teh. Yuk, judes aya nu nanya teh. Nah, sifat judes yang istri anu tos gaduh caroge memang dianjurkan. Jadi ulah terlalu tebar pesona salian di kasalaki sorangan. Mun erek tebar pesona maka salaki. Cipunten ibu-ibu simkuring bade naros. Ibu-ibu dangdang jang saha. Nah jang salaki nah meh katingali ku batur. Nah, ibu-ibu dangdang rek iinditan. Nah meh katingali ku salaki tuluy salaki meh leuwih nyaah. Atau meh katingali ku batur. Nu jelas meh katingali ku batur naon sababna da di imah mah tara dangdang. Kan gitunya. Di imah mah tara dangdang, tara make lipstik di kamar mah tara. Nu padahal mah kudu nama di imah dangdang teh. Gitu, yang sok dangdang gitunya. Nah, kunaon ari rek kaluar imah buat kadangdang. Enak kan kieu cek logika na urang kaluar ti imah dangdan dengan penampilan nu hade eta alus itu komo lamun dititah ku caroge mah dangdan sing mantes tah kakara eta mah itu da memang dina tujuanna ge itu niat milari ridho Allah sabab istri anu tos rumah tanggi bila mana jadi alamat Allah ngaridoana teh ku cara salakina ridho ka eta istri. Maka kade ibu-ibu bilih teh mah dangdan kaluar ti bumi angkat teh bilih teu diniatan jang nyenangkeun nu jadi salaki meh atoheun. Sanajan ku salaki teh kalah dipoyok itu umpamana teh itu dah masing teu dangdan oge atau masing dangdan ge misalkan. Keun gitu. Nu penting mah diniatan ibadah. Da memang kedah dangdan ibu-ibu. Ulah nusut kecuali anu iddah andina masa iddah dikantunkeun maot ku caroge 100 dinten uar payahna teu meunang dangdan teu meunang kaluar kudu ngusut eta mah itu ngan kecuali aya keperyogian anu memang teu tiasa diwakilkeun kenging angkat-angkatan. Kumaha tuh da istri nage pandamel umpamana cuti meninggal nage pan teu dugi ka 100 dinten. Cing sok kira-kira kumaha eta? Cuti aya nu 100 dinten. Misalkan aya padamel carogena ngantunkeun. Pan aya cuti paling sabaraha hari? Sabaraha? 2 hari nya. Berarti nyesa sabaraha hari? 88 hari cikinten-kinten kumaha. Nah, maka didieulah kebijaksanaan para ulama di antawisna. Jadi hukum teh tiasa berobi mengikuti perkembangan zaman. Upami teh mah eta istri kantenan carogena tos teu aya, teras teu aya nu nganapakahan bari jeung kudu milari rezeki ku nyalira teu sawios angkat oge ngan syarat ka tempat gawe hungkul ulah ulin. Ini gawe balik, wih, tong sumpung simpang tong nanau. Ku zaman kiwari mah, pan seueur istri-istri nu hebat, gitu nya, nu dara ramel, itu hayang dikantunkeun ku caroge, pan 100 dinten, nya. Tapi kan ayeuna sesah upami teh mah diangge ku zaman kiwari. Bukan berarti ngalalaworakeun kana hukum, sabab hukum dina fikih mah itu di antawisna teh mengikuti perkembangan zaman.
mengikuti perkembangan zaman, berubah situasional gitu. Hukum teh jangan terlalu keras gitu, jangan terlalu keras si hukum teh gitu. Wah ya istri itu menang dah, jangan terlalu keras gitu. Nah maka maksudnya ibu al-bukhlu wazahwu wal jubnu di lalaki mah sifat koret nyewa, sifat gumede nyewa, sifat borangan nyewa. Tapi lamun di istri anu gaduh caroge eta mah sae. Syarat anu gaduh caroge. Naon sababna koret make alus di istri anu gaduh caroge? Sabab istri kudu aya idin ti salaki mun rek nanaon teh. Jadi lain teu hayang merek karena eueuh idin. Matak lalaki nu hebat mah jang kana kaalusan selalu ngijinkeun ka pamajikan teh bahkan nitah. Da ieu mah boga salakina koret atuh dah. Kakolotna sorangan ge si pamajikan teh teu meunang nyieun kaalusan. Atawa dina merekna ge teu gede teuing eta teh. Padahal jang kakolotna. Nu mana meunang ngagedekeun kolotna eta pamajikan teh. Gitu kari-kari ayeuna salakina boga sifat koret pan rugi ka cida. Maka kitu diantawisna ari jalma anu ngabogaan sifat bageuran, sifat berehan eta jalma dipika cinta ku Allah. Jungjunan ngadauhkeun as-sahi ari jalma anu bageur habibullah kakasih Allah walau kana jahilan sanajan jelema eta bodoh tapi bageur. Wal bakhil aduwullah walau kana aliman jelema nu koret musuh Allah sanajan alim sanajan jelema nu ngarti kana agama. Ongko ngarti kana agama tapi kok koret. Nanti mencek nu heureuy maning jangan pelit cenah kuburannya sempit. Sabab kunaon Allah bendu ka hambana anu koret? Sabab Allah oge pan bageuran. Nu mawi ibu bageuran teh aya sahi hartosna bageur. Aya jud, aya isar. Isar mah mana? Ari isar mah mere tanpa pandang bulu. Rek anu resep, rek anu nyewa ka urang dibere. Teu dibeda-beda. Urang makan aya beda. Urang merek kan kanu bageur deui. Nya, pun da situ ge tara merek. Nah, eta berarti eueuh sifat isar dina dirina. Tapi bageur-bageur keneh. Itu ieu mah merekna teh da karna itu sok merek, sarua bageur eta ge. Nganu leuwih hebat mah merek tanpa pandang bulu, rek nu resep, rek nu ngewa, rek nu ngadukung, rek teu ngadukung kudu buat bageur. Tong dibeda, beda. Ieu parentah bahwa urang sadayana kedah berakhlak ngangge akhlak Gusti Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Anjeun kudu ngabogaan akhlak seperti akhlakna Allah. Dalam arti urang salaku hambana kudu nurutan sifatna Allah, tingali Allah bageuranana bujeng-bujeng kagolongan sajadah, kagolongan haram jadah ge dirizkian ku Allah mah. Henteu sugan ieu mah sok taat, ieu mah sok maksiat, ieu nu maksiat mah teu dibere rezeki, anu taat dibere rezeki. Henteu, sadayana ku Allah dipaparinan tanpa pandang bulu. Berarti leres ibu teu aya deui anu pangbageur-bageurna iwati Gusti Allah. Kadang jelema mah bageur teh ada maksud dan tujuan. Allah mah pan bageuran ka hambana eueuh maksud jeung tujuan. Da ayeuna moal jadi kauntungan ka Allah. Lamun teh mah di bageuran hamba Allah dibere rezeki supaya ibadah, supaya muji, moal matak jadi nambahan kemuliaan Allah. Da Allah mah tetep mulia sekalipun teu diibadahan ku urang. Ngan ku sabab urang butuh ka Allah, maka gitu urang kudu ibadah ka Gusti Allah. Ari butuh ka Allah, urang teh sifatna pakoh datiyah. Naon pakoh datiyah? Sifat butuh anu terus menerus. Di bumi butuh ka Allah, di jalan butuh ka Allah, di padamelan butuh ka Allah, di tempat jualan butuh ka Allah, di kantor butuh ka Allah, di pasar butuh ka Allah. Dalam arti iraha wae di mana wae keur kumaha wae urang butuh ka Gusti Allah. Ngan jelema teh aya nu ngarasa butuh ka Allah, aya nu teu ngarasa.
atawa aya nu butuh ka Allah na teh engke lamun geus cilaka. Lamun geus cilaka. Keur jag-jag maleungeun teh tara diangkat, tara dipake takbiratul ihram. Keur jag-jag geus gering ya Allah, hayang teuing abdi. Abdi mun sabeu rek ibadah, rek salat, rek ngaji, rek sedekah, rek anu. Nah itulah karakter jelma anu munafik. Munafik teh kumaha maksudna? Ku Allah keur jag-jag dibere mang pirang-pirang nikmat tapi teu dipake syukur. Kusabab teu syukur wae, poho wae ka Allah nu mere nikmat, dicokot nikmatna, nyaeta nikmat sehatna, matak digeringkeun. Lamun anu tadina sagala boga, kusabab keur dina kaayaan bogana tara inget Allah anu maparin, dicokot teh ka kabeungharanana, jadi teu bogana naon. Pan geus kitu mah jadi kersa ngangkat pandangan. Jadi ngadua, jadi salat. Itulah didikan di Gusti Allah kangge nu janten hambana. Pieunteueun kangge urang gitu. Janten ulah dugi ka urang teh karasa meunang nikmati Allah teh ulah nepi ka engke lamun geus leungit karasana teh. Sepertos urang nuju teu damang pan karaos nikmat nasihat. Nya, nikmat nasihat karaos upami urang nuju teu damang. Keur teu damang mah tuang teu raos. Tuang jadi tegemul. Gegering mah nya. Itu, aya nu nganteuran bubuahan teu kadahar. Kalah dahar kudu nungguan. Gitu kan. Nya ayeuna kan seueurna upami nu ngalayan pan aya nyanak tuangeun, nyanak leuteun nya. Tah ieu lah kudu jadi dalil, kudu jadi enteung kangge urang geuningan ketika urang hirup keneh ngan rasa ngeunah geus dicabut ku Allah pan teu bisa dinikmati karesep ge. Urang keur jag-jag resep sebelah rada keur gering mah pan teu cocok. Bahkan jadi teu enak. Si letah teh janten pahit kana nu dipikaresep ge. Sabab naon? Nuntut ku Allah teh dicanakan. Urangna aya keneh ngan rasa geus dicabut. Maka urang sadayana teras-terasan ku Allah teh nuntut dicanakan nikmat teh saalit-saalit. Ibu-ibu nuju yuswa 10 tahun, 20 tahun, 70 tahun, 40 tahun aya bedana teu kana tanadi. Aya. Tuluy kana jasad aya bedana? Aya. Tuluy kana tanaga aya bedana? Ayanya. Jadi ngeureuyeuh tah urang can emut keneh padahal umur geus puluhan tahun. Kalah sibuk kuneangan obat, we teh jadi tapakur, lain hartina ulah berobat, dan memang kudu. Dalam arti nya geuningan nikmat teh ku Allah ngeureuyeuh dicanakan. Mending dicanakan ngeureuyeuh, mending disakalikeun. Tuh udah orang mah yang hade wae, hayang jag-jag terus, jadi mana? Itu mending ngeureuyeuh mana cobi kinten-kinten, ngeureuyeuh dicabutan. Sabab proses urang mimitina ge ngeureuyeuh. Urang keur orok teu aya waosan jadi aya. Keur orok ukuran paling 50 cm, 40 cm, ayeuna tinggi sabaraha. Berat badan keur orok sabaraha. Kan gitu. Terus beuki maju, tah eta teh jang nu berakal mah jadi dalil, jadi bahan tapakur kana ngagungkeun kana kaagungan Gusti Allah. Teras ayeuna ceuk ibu-ibu anu tos gaduh minantu atawa tos gaduh incu, apakah beuki kolot beuki jongjon? Beuki kolot teh beuki jongjon. Ci kinten-kinten beuki kolot teh kalah beuki repot. Nah, pake janten repot muhun pan jadi nambihan sagala rupina. Urang ngiring emutan we sanajan contoh budak mah pan teu nitah kolot ngingetan budak, teu nitah ka kolot supaya mikiran budak, tapi kan naluri kolot sok hayang we mikirkeun budak. Bisi teu dahar, bisi teu nginum, pan kitu nya. Jadi memang budak anu tos rumah tanggi teu menta ka kolot, nah hayang dipikirkeun sagala rupana. Ngan naluri kolot hayang wae milu mikiran wae gitu. Padahal budak teh geus aya nu nanggung mun nanggung teh mah. Bisi teu tuang, bisi teu leueut, bisi salakina koret, bisi salakina kasar dan lain sebagainya. Pan aya nyemutan, dan sebabna eta naluri kolot. Pan budak mah teu menta. Ngan memang ibu teu sae upami teh mah nu janten sepuh, upami teh mah nu janten sepuh terlalu ikut
ikut campur karena urusan rumah tanggi nu janten anak. Nah make teu saekeun cina diajar mengarungi bahtera rumah tanggi berikut cina ngasaan problematika kahirupanana. Jadi kumaha carana nyelesaikeun masalah. Nah, jang anu kuat mah keimanan atanapi mental nu jadi salaki dina rumah tanggi. Nalika aya masalah teh nu diputuskeun teh masalahna lain hubunganana. Nu diputuskeun teh naonna? Masalahna lain hubunganana. Kecuali upami teh mah tos teu tiasa ditolerir gitu kan. Memang aya anu saena ngahiji, saena pisah. Mana anu saena? Pasti sagala rupi anu tumiba eta pangsae-saena munggu Gusti Allah. Jadi sifat anu tilu di lalaki awon, sifat koret, sifat ujub, sifat borangan. Tapi jang istri nutos gaduh caroge mah janten sae. Dalam arti tadi teh koret maksudna teu wantun upami teu aya ridho caroge. Lain teu hayang barang bere ngan ieu duit salaki keur eueuh. Jadi we teu hayang mere iwal tina hate we hayang ngumpul. Da kusabab kusalaki teu diizinan. Mata ibu kudu puas teh kitu maksudna mah. Keun umpamana teu pati pinter oge minantu teh asal bageuran. Sabab sifat koret mah ngarusak. Sifat koret mah ngarusak. Al-bakhil ba'idum minan nas, ba'idum minal malaikah, ba'idum minallah, qaribum minan nar. Jalmi nu koret jauh ti jelema. Nu koret mah jauh ti jelema, jauh ti malaikat, jauh ti Gusti Allah, qaribum minan nar, deukeut kana bebendu Allah. Maka dina salah sawios keterangan diuningakeun salaki bakal salamet umpamana ilmu teu pati sawaraha, amal teu pati sabaraha ngan boga sifat bageuran, berehan. Ari berehan teh kumaha atuh? Sok milu teu ngeunah kitu mun batur teu dahar. Mun batur teu naon? Sok selalu memikirkan gitu. Mikiran hirup batur alus teu? Halus lamun nu dipikirkeuna mikiran di situ dahar, mikiran di situ make, mikiran di situ boga duit eta mah halus. Tapi lamun mikiranana karena urang sirik kana nikmat batur teh eta mah teu meunang. Da sabab naon? Urang bakal ditanya teh tina amal-amalan urang sorangan, moal tina amal-amalan batur. Wa idza kanat majhuwatan istanqafat antakallama kullu ahadin bi kalamin layyinin. Eta tos tadi. Nu kadua, wa idza kanat jabanatan fariqat min kulli syai'in falam takhruj min baitiha. Lamun teh mah hiji istri gumede min kulli syai'in fariqat min kulli syai'in falam takhruj min baitiha. Dalam arti ujug gumede yang istri teh teu wantun upami kaluar teu aya widi ti caroge maka palam takhruj min baitiha moal watun kaluar ti bumi. Jadi diperlukan caroge anu mengerti yang ibu-ibu teh. Matak salaki nu hebat mah nyi maneh bisi rek ini komorek ngaji atawa rek kakolot aa keur eueuh sok teu kudu bebeja deui tanu kitu nu hebat. Yo maka pamajikan teh sia teu bebeja ka salaki neraka. Oh, sotik-sotik neraka. Gitu. Jadi nu hebat mah itu diantawis teh tidak memberatkan. Maka diantawis sifat caroge anu bakal jadi kauntungan, anu bakal jadi kabingahan kanu janten bojo teh diantawis mana? Tidak mempermasalahkan masalah anu kecil sehingga menjadi besar, tidak. Tak iya kadang kawis nah dina rumah tanggi upami teh masih disalahkeun tuluy siri ngarasa bener engke moal nemu moal manggihan titik temu tapi matakpan urang sadayana dipasihan resep kitu diantawis dina rumah tanggi teh dipasihan resep sapertos jungjunan sareng nu janten bojona sanes teu aya masalah tapi kumaha carana masalah dieuweuhkeun teu dianggap komo diperpanjang mah dina hiji waktos jungjunan uwih wengi teuing Kangjeng Rasul uwih wengi teuing Siti Aisyah ngantosan di bumi bari gurung gasah gitu ibu-ibu kepan sok hariwanglin mun salaki penting can balik atau
Ieu mah kade aya nu atoh salaki bapak sia memeningkeun eueuh di imah cenah ka budak teh. Kade. Itu aya gelisahnya punya. Upami caroge can euy. Sieun belok ka mana gitu pan nya. Aya meureun ka sieun aya. Nah, Siti Aisyah gulung gasah. Tos wengi jungjunan teu acan euih wae. Akhirna kumaha? Siti Aisyah kaboboan. Kangjeng Rasul uih keketrok payuneun pantona 3 kali. Panto bumina. Tah jadi sunah ngetrok teh 3 kali. Nu katiluna tarik pisan, nu kadua rada tarik, nu katilu meusan. Eta keketrok teh kitu nu bener mah. Ieu mah can dibuka mah hayu kalau beuki nalika. Ari salaki ibu-ibu mun keketrok ieu mah teu dibuka kumaha? Jadi bajren pantol teh ditajongnya. Baik jaba pantol ditajong, jaba pamajikan dicerengkan. Sia teh teu ngadenge. Oh, lalaki nu kitu mah ibu. Lalaki anu bener-bener nyaah ka pamajikan mah teu mudah kaluar bahasa nu teu pantes, teu mudah kaluar sikap nu teu pantes. Nu hebat mah eta. Jadi keketrok teh sunah 3 kali. Keketrok Kanjeng Rasul teh tos teu dibuka 3 kali. Akhirna Kanjeng Rasul bobo payuneun panto di luar. Makhluk mulia, makhluk agung Kanjeng Rasul gitu. Teu izin bobo payuneun panto. Singkat cerita, Siti Aisyah lilir buga. Emut Kanjeng Rasul teu acan euih. Wagiru keluar pas muka panto ninggal Kanjeng Rasul nuju bobo payuneun panto. Enggal ditangkeup, enggal nyuhunkeun hapunten. Saur Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, hapunten abdi gara-gara abdi kaboboan, jadi bobo di luar." Aya masalah tah. Naon masalahna? Panto teu dibuka. Masalahna kusabab ayeuna Siti Aisyah nyuhunkeun hapunten rumaos lepat. Saur Kanjeng Rasul kumaha? "Ya Aisyah ta, hei bojo Aisyah, sanes nyai nu lepat mah. Nu lepat mah uwihna wengi teuing." Jadi pasehat teu? Jadi pasehat teu? Siti Aisyah rumaos lepat kusabab kanaonan? Kaboboan. Kanjeng Rasul ngaraos lepat sabab naon? Uwih wengi teuing. Tapi nu bakal jadi masalah dina masalah teu muka panto kusabab duanana aredan. Salaki pamajikan teu merhatikeun, salaki can balik. Ieu salaki nu balik gede adat, tungtungna panto jadi ruksa, pamajikanna kacarekan, bahkan budak lagi kacarekan. Patauh ngadarenge jero imah teh baroge gitu. Pan jadi ngadatnya. Tuh janten atuh maksudna memang masalah bakal selalu aya. Ngan jang anu akalna sampurna itu jang anu akalna sampurna kumaha carana nutupan tong jadi masalah komo jadi masalah gede. Lamun istri salah nyimpen tarapati dicarekan, cek salah kita cik simpen di anu hek salah nyimpen ulah dicarekan, hebat kan gitu. Tapi dimaklumi tak iyalah gitu bahwa atuh cenah pantes beda eta mah nabi jeung bojona heupan urang teh umatna. Itu urang teh ngaku sebagai umatna, mau tidak mau itu diantawisna urang belajar ngaleungitkeun ego masing-masing. Da kusabab ego ieu ngadat jadi we panas jeung panas. Gitu. Lamun seuneu jeung seuneu, ibu lamun suluh diduruk engke buahna naon? Eta suluh jadi naon? Jadi arangnya manfaat teu? Eta arang manfaat teu? Bae naon teh bubukna manfaat teu? Hargaan. Nya maksudna teh suluh diduruk nepi ka jadi lebu kan? Atosna teh dalam arti tidak bernilai lah. Lebu paling sabaraha? Sakarung lebu sabaraha? Mahal murah? Tah maksudna kumaha ibu? Ulah nebikeun ka caroge emosi ibu ge kalah sarwana. Maka kunaon Kak Sayyidina Umar nalika ditaros ku sahabat musanes itu ku bojo dicarekan teh tungkul we. Padahal Sayyidina Umar teh kagah leuwih ganteng tibatan salaki ibu-ibu. Imanna leuwih kuat tibatan salaki ibu-ibu. Bageuranana leuwih bageur tibatan salaki ibu-ibu, tapi payuneun bojo dicarekan ku bojo tungkul. Nah salaki ibu-ibu
Yuk menimung ngalehan teh itu. Naon sababna? Saur Sayyidina Umar sabab sahabat nu naroskeun eta teh namina teh Abidar Al-Ghifari. Abidar Al-Ghifari tadina bade laporan ka Sayyidina Umar perkawis awon akhlak nu janten bojona. Tadina mah rek bebeja kumaha carana abdi gaduh pamajikan hayang soleha sabab nyarekan we ka salaki teh tutuh kita nyarekan itu nya. Ari pas ninggal Sayyidina Umar nu itu disisilan ku bojona uing deui teu janten kumaha ceuk Abidar boro-boro kuring Amirul Mukminin ge dicarekan ku bojo mah tunggul geus ngerek balik deui. Kapendak ku Sayyidina Umar Abidar naha balik deui anjeun kunaon gitu rek naon ka dieu rek naon tadi nama abdi teh bade wawartos abdi gaduh bojo nu awon geulis rupana mangan awon akhlakna maksudna ga awon akhlakna lambaina awon lain suing lambai awon teh lambaina awon teh bahasa anu kaluar sanajan tina bibir nu hade pan goreng kadengina gitu nah atuh make balik deui nya da abdi pas kadinya teh pan pangresa kieu jadi seseulan ku bojo atuh komo abi jadi gitu. Hei, kadieu disauran ku Sayyidina Umar teh. Kunaon kuring ayeuna make tunggul pas diomongan ku pamajikan ditutuh titah ku pamajikan sabab nu diinget-inget ku kuring mah lain goreng caritaanana, lain goreng perlakuanna pamajikan ka kuring, tapi nu diinget-inget ku kuring mah jasa-jasana. Dalam arti kumaha ibu mafhum mukhalafahna, jalmi lamun diteangan kakuranganana pasti kapanggih. Nu hese mah ningali kaalusan. Da jelema mah kadang kitu, loba nulungan. Heg anu sok nulungan teh nyieun hiji kasalahan umpamana, pan jadi ngewa, teu inget kana kaalusan anu geus loba. Nah, Sayyidina Umar mah sangat menghargai kana jasa nu janten istri. Ngandung teu dibikeun ka lalaki. Ngalahirkeun teu dibikeun ka lalaki, nyusuan teu dibikeun ka lalaki. Tapi dibikeunna ka saha? Ka istri. Namun sababna teu dibikeun ka lalaki, sabab lalaki moal kuat. Jadi suatu perkara nu teu dipasihkeun berarti urang moal sanggup mayunanana. Contoh, kunaon urang teu dibeungharkeun sabab urang moal mampu lamun beunghar. Bisa-bisa jadi leuwih ti Firaun takaburna teh. Jadi suatu perkara nu teu dipasihkeun ku urang aya potensi urang moal sanggup naon nyepenganana gitulah istilahna. Nah, singkat cerita tadi Sayyidina Umar teh Abidar geus lamun rek dikitu kieu ku pamajikan dicarekan ge sok we mangga. Jadi we kalah engkena teh pagi jeung pamajikan carekan sok nyi terus. Terus nitah matak aya riwayat-riwayat para ulama unik ibu. Kunaon unikna? Aranjeunna mah hoyongeun dicarekan ku salaki teh. Ayo urang mah ka salaki teh cik atuh ulah nyarekan wae pan ditu. Ieu mah aya istri anu hoyongeun dicarekan ku pamagetna teh. Bakat naon tah? Bakat tara nyarekan salakina. Jadi sikap istri teh dibenerkeun we gitu. Oh bener gitu teu salahkeun. Oh sok hade-hade kitu we. Nepi ka ngahaja nyieun kasalahan ku bakat hayang dicarekan. Dalam arti teu rame gitu. Teu rame pasea. Eta pamajikan teh. Nah, salaki aing bager-bager teuing meureun kitu tah. Nepi ka panasaran. Da ku sabab lalaki nu hebat mapan kitu. Saur Kanjeng Rasul, ma akroman nisaa illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun. Teu pati-pati ngamulyakeun kanu janten bojo kecuali lalaki anu mulya. Jeung teu pati-pati ayeuna ngahinakeun kanu janten bojo kecuali lalaki nu hina. Baik ngahinakeun ku ucapan, baik ngahinakeun ku perlakuan. Bentuk ngahinakeun teh panupi-rupi. Aya nu ku tindakan, aya nu ku ucapan gitu. Ayat mana nu ku ucapan? Moyok, nyarekan, ngawiwirang, hareupeun jelema loba. Tah itu bentuk daripada naon? Bentuk tina naon eta? Bentuk tina kagorengan. Perlakuan buruk, ucapan buruk. Ceuk tadi ucapan buruk maksudna ucapan anu dikaluarkeun tina lisan, sanajan lisanna sok dilipstikan nu mahal, sanajan lisanna ipis kitu bibirna teh ka hade, tapi nu kaluar tina eta lisan ngateungeunahkeun we ka batur nya moal aya hartina.
mending keneh sabalikna gitu. Mending keneh sabalikna. Ulah nepi ka komo di atuh. Jaba bibirna goreng, jaba nu kaluarna teh garoreng we nganyarikeun we batur. Maseakeun we batur. Itu teresep mun ningali batur damai teh gitu. Naudzubillahi min tak eta pan anu kedah dinaon gitu diantoisna teh anu ditangudan ku urang nyuhunkeun diraksa dijaga ku Allah tina sifat-sifat anu arawon. Itu eta dawuhan ti Sayyidina Ali. Kan kade ibu, maka saena memang kedah aya widi ti caroge kecuali ibu damel gaduh gaji nu saeta nu ibu-ibunya nu salaki lain nu ibu-ibu itu. Tapi lamun gaji salaki saruan nu ibu-ibu eta ge. Lamun ibu-ibu gawe tuluy boga gaji sorangan lain nu salaki. Tapi mun salaki boga gaji termasuk nu pamajikan. Kartos teh. Jadi kena ibu-ibu mah nu gawe mah. Itu dalam arti kumaha? Mun rek nyieun ka alusan teh sekalipun teu wawartos ka caroge da karna nu nyalira teu naon. Maka pangrugi-rugina jalmi teh mana ibu punten. Rugi teh kieu lamun lalakina bageur pamajikanna teu bageur leuheung eta mah. Tapi mun sabalikna pamajikanna bageur lalakina teu bageur engke bakal hese hayang nyieun ka alusan teh. Jeung pamajikan teh da duit lain eueuh ngan salaki koret. Jadi teu bisa pan berbuat oge da tetep istri mah kumaha caroge. Matak bersyukur ibu lamun boga salaki teh nitah we gitu. Jang barang bere jang nanaon teh gitu. Nitah inget wae. Gitu. Maka mun bahasa pangarsa pun guru mah pangarsa akang gitu di Ciawi. Kumaha heueuh minantun edan teh kitu kami toha teh ka koret. Padahal budak nangis dibikeun urang teu ngagedekeun. Teu ngurusnya salaki mah teu tapi dibikeun teh geus gede gitu. Kari-kari gitu diantowisna mataku masyaallah tabarakallah gitu. Ilmu teh betul memang perlu dipelajari teh sanes satos nikah tapi sebelumna alusna mah ari para ulama kapungkur mah katungkul ku ngaji nepi ka teu kaburu nikah. Jelema ayeuna saeunggeus nikah jadi tara ngaji. Aya nu memeh nikah getol geus nikah jadi henteu. Dalam arti kumaha maksudna sakabujengna. Dalam rek ngagugu ayeuna kana kesibukan jeung aktivitas mah atuh tempatna ieu di alam dunya mah. Paling tidak samingon sakali para ulama nu mawi ngajeujeuh minimal samingon sakali tong kakantun ngaos teh. Maksudna kumaha ibu lain hartina urang ayeuna meh katingali ku batur mineng ngaji apaleun sok ngaji sanes. Sabab hate urang lamun sepi tina dawuhan Allah, sepi tina hadis Rasulullah, sepi tina dawuhan para ulama, hate teh bakal kering. Lamun hate geus kering, kena hese kana kaalusan teh. Leuheung lamun kering hatena, lamun gering hatena, kumaha lamun geus mawa. Anu hate ge rupi-rupi, hate aya nu jag-jag, tah sapertos ayeuna, kondisi sapertos kieu nya, ayeuna keur usum nu gering. Loba kan gering. Aya nu geringnyan meureun gitu. Aya nu kegeringan meureun gitu. Dalam arti aya nu gering dohir, aya nu gering batin. Gering dohir, gering batin. Gering batin sok kacirikeun pisan kana dohirna. Lamun gering dohir mah leuheung. Jeung cageurna ge sok babari. Tapi mun gering batin. Jadi justru dohir teh manifestasi daripada batin. Maka kumaha tuh ibu sing berupaya we sing bisa ngabubungah karep sing bunga loba seserian gitu alus eta itu loba seserian teh daripada loba ulang loba muyung we gitu. Dalam arti katawis gitu jalmi mah upami emutan anu teu stabil katawis kana jasadna teh kana dohirna ge kaciri nu ngaliwat teu katingali nu nanya teu kadenge teu pan sabab naon emutanana tah buka keur ka mana. Maka kantenang kondisi sapertos ayeuna urang nuju diuji ku Allah dibere corona sensitivitas jelema teh keur naraek ayeuna teh sensitivitas sabab naon penghasilan berkurang
ngan ulah dugika peperiheun penghasilan berkurang iman ulah milu berkurang eta menjadi riweuh nama penghasilan menurun iman ge menurun ke imun tubuhna ge sarua menurun sok nu gede adat nu sok pokolotot nu babari naik gitu di antara sete emosi bahasa kasar imun tubuhna justru bakal kumaha engke bakal jadi lemah. Ibu loba seserian, loba bunga, loba ngahibur batur, tak imun tubuh nu alus kan gitu. Padahal bisa jadi nu loba ngahibur batur teh nu pangpeurihna hirupna. Bisa jadi. Kan di bawah happy teh seuri we gitu. Teu nyirikeun. Bisa jadi anu seuri na tarik hirupna pangpeurihna. Bisa jadi, Pak. Dalam arti kumaha ngan eta jelema hebat nyumputkeun ka peuri nyumputkeun ka nyeri ku cara seserian alus keneh nu kitu maka kumaha tuh urang kudu ngabubungah karat gitu. Jadi kudu dibawa happy naon gitu happy teh pan teu kudu jalan-jalan wae ibu heureuy jeung salaki silih hitutan pan happy dalam arti happy sama sekali teu aya hubunganna jeung materi henteu sama sekali. Ya memang aya anu memang bahagiana dina materi. Eta mah happy teh mun diinditan ke tempat mahal aya gitu. Urang mah pan teu kudu kitu. Heureuy jeung budak, heureuy jeung salaki, silih poyok umpamana gitu kan. Kan happy nya hate teh. Dalam arti keakraban gitu deket gitu teh. Sok we mending kena kitu. Da sabab urang diciptakeun ku Allah teh innallaha yuridu bikumul yusra. Allah teh ngarepkeun ka urang teh supaya mudah dina sagala rupa. Wala yuridu bikumul usra. Allah mah teu ngarepkeun susah. Ngan ku urang sok disusah, susah. Ngan ku urang sok dianggap susah. Naon sababna? Urang teu inget urang loba poho ka Gusti Allah. Mata beuki hese sagala urusan teh da teu terkenan ka Gusti Allah. Untuk membawi itu kondisi sepertos kieu itu urang teh meh jag lahir sareng batin di antawis mana urang kedah biasa nampi sedengkeun nampi teh elmuna teh sesah nampi kenapa masih ti Gusti Allah teh jadi pan anu matak janten repot nama ku sabab urang teu nampi tapi insyaallah mun nampi jadi diajar nampi. Jadi ibu kumargi urang tos ngeureueuh bab hate, ngeureueuh ngaji gitu. Diajar nampi ketika realita anu terjadi teh logatan ku urang teh gitu. Upami urang kenging ka teu raos kana mana, tampi heula. Gusti ditampi ku abdi. Nyeri Gusti karaosna teh. Naon sababna? Sabab da urang loba berharap lain ka Allah. Mata loba nyeri hate teh. Itu lobanya nyeri. Geus hate teh ulah sok nyeri. Peperiheun ku batur di nyeri bubungah ku sorangan atuh. Itu. Kartos Bu. Mudah-mudahan urang sadayana sing diraksa dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa rumah tanggi urang sadayana oge wargi-wargi urang sadayana sing ditambih-tambih kaberkahanana, ditambih-tambih sakinah, ditambih-tambih mawaddah, ditambih-tambih warahmah. Oge, ibu-ibu nu kusim kuring dipihormat anu ku Allah dimuliakeun. Doakeun ku urang sadayana, ibu rama urang, guru-guru urang anu araya keneh sing diparanjangkeun yuswana, sing disarehatkeun salirana, sing dirinjian ibadah husul ka Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada astaghfirullah min qaulin bila amalin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tong wakaruih Bu, da hujan keneh kaleresan aya itu. Naon? Masa aya we, taruang heula. Kira mun saya aya. Ya. Eta aku kan dia.